Assalamualaikum wilujeng wengi baraya tah kaleresan tadi siang sim kuring dipiwarang kupun bibi hoyong panglereskeun sunge hoyong ditambihan batana kaluhur kantenan ayeuna mah nuju musim hujan janten cai leuncang teh sok kalebet sunge jadi we ku sim kuring bade di luhuran mung acan aya keusik sareng batana untung aya ti wargi tilas bumi kaleresan bade diical janten sim kuring teh meser saalit kanggo sakalieun sunge tah lumayan atos aya batana kantun ngakutna bari lumayan tebih sareng lumayan berat deui baraya kantun enjing ngalakeusikna ti gunung ameh enggal-enggal didamelan ku sim kuring tapi sim kuring teh teu gaduh sendok aduk manawi baraya garaduh teu bade namut soalna tadi sim kuring tos namutan kaleresan nuju diarang ge damel saurna teh pamit aya mah bisa-bisa pake sendok sayur. Ocon ketang baraya mah nya make sendok sayur nu aya mah eta mah bade anyang-anyangan meureun. Maklum teu gaduh oge da sim kuring mah sanes tukang tembok. Ieu ge ngabibisa karep we. Baelah paya nerap we bata jeung keusik atawa semen. Hatur nuhun baraya kanu tos nongton kana video sim kuring kanu sok ngalaikna atawa kanu sok karomena baraya hatur nuhun pisan.